Di Zoom, warga desa katempo paciweuh. Hansip Mardi keur ngontrol wargana. Warga katembongna mah panik, tapi penasaran kana naon nu rek ditepikeun ku Kades Ukar. Cek, Assalamualaikum. Suara kuring kadenge. Cek. Waalaikumsalam. Aman. Oh, nuhun. Sata acana sim kuring haturkeun ieu punten pisan kitunya ka warga anu teu sumping di ieu room tong raribut. Margi sakedap deui teh Kades Ukar bade sumping. Saurna mah bade ngabewarakeun ngeunaan tamu agung. Gitu atuh sih. Eta contoh pamimpin anu daek bertanggung jawab supaya sakabeh wargana henteu panik. Hatur nuhun atuh Ceulin, sok kitu. Punten oge nya sate acana teh kanu teu acan on cam, hurungkeun heula atuh asa teu sopan panan kita aya Kades Ukar mah nya teh dihurungkeun. Terus teh mana eta teh? Ece, tong halis wae atuh entos nya, entos. Kayak dilajang deui, tos. Sareng ieu teh asa ngabeleg-beleg beureum kieu, naon ieu teh eta teh? Kang Sep. Sep, digeroan. Kitu atuh. Manya teh dihurungkeun mah. Tos ayeuna mah, hatur nuhun. Geus sip ngacoblakna aing geus ka Sep kieu teuleu atuh. Iraha dangdutan. Punten Kang Jepri. Dangdutan teh iraha atuh ieu geus siap ngagitek. Kitu tah. Punten pisan Kang Jepri, da ieu mah sanes hajatan atuh. Teu aya dangdutan. Nya aing teh geus moal duit yeuh, nya teuleu geus moal duit, geus moal cai geus siap gitu. Yeuh. Tah kali. Joget. Atuh geus pokona banyak uing teh nolak pisan kitu datangna tamu agung teh. Kamu agung tahu. Geus sayang dangdutan. Tah, engke moal aya Rusia di antara urang. Privasi urang tehnya bakal leungit. Aing banyak seni loh. Ki Burhan. Ki ngomong atuh Ki nyuara Ki. Atuh da aki mah kumaha be nuturkeun anu ngora atuh. Aki-aki teh boga prinsip pisan beuki kolot teh. Teuing atunya Tos. Patawis nama. Yeuh Pak Kades Ukar teh sakedap deui sumping geura. Antosan lah sakedapnya. Geningan alhamdulillah Pak Kades. Gening. Datang. Pak Kades. Aya oge Pak Kades teh. Ya. Maha damang Pak Kades. Alhamdulillah damang. Ayeuna mah Pak Kades nata sumping. Mangga Pak Kades dihaturanan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kades. Datang teh CTDS Yo mohon Kang Jeprik ya. Langsung we nya teu lami-lami, langsung we. Janten sim kuring teh tos nampi kabar. Nya yang di lembur urang ieu teh nyaeta kedatangan tamu agung. Tras aya COVID-19. Pak Kades, abi teh sieun atuh coba abi teh jomblo keneh. Kumaha atuh? Kumaha eta? Ka kuping punten. Punten teh alit. Ieu, abi teh pan jomblo keneh Pak Kades jadi abi teh sieun kumaha atuh can menang jodoh. Tes aing jomblo. Hoream aing mah pasti. Kades. Kopi teh tanda-tanda kiamat. Pak Kades kopi coba jangan ngasaan beunghar pir aku geus kiamat wae atuh Eta Si atuh can hayang kiamat atuh da urang teh ngasang kawin heula itu mah nya geus can kawin geus kiamat. Nyantos tong ribut wae ayeuna mah. Da abang can kawin. Tong ribut wae tos, tenang. Kayak ku Kades Ukar dijelaskeun nya. Nah.
jadi simkuring dengan dangu eta aki ulah kawin deui aki tos wios we kia nyarios teh ulah saucap-ucapna nya jeung jaba saya teh sangan saukur kades nya saukur kades teu bisa atuh ngeureunkeun kiamat superhero ge moal bisa ieu mah lain perkara kiamatna nya tapi perkara tamu agung anu bade datang ka warga di dieu nya anu tos jadi salah tafsir di kalangan warga jeung sasalat covid teh minangka pepeling keur urang sadaya di dieu gitu. Oh, nya. Covid mah geus loba lah Pak Kades dina berita ge. Kan ieu ari tamu agung eta teh naon? Iya, ari pantos jelas nya abi ge ningali dina sosial media yang tamu agung nu dimaksud ku Pak Kades teh. Aduh. Asa ieu alit suantena, Cek. Ih, ya, kan abi teh ningalinya dina sosial media yang tamu agung nu dimaksud ku Pak Kades teh Imam Mahdi. Gitu. Bener, Pak Kades warga di dia teh teu bodoh, disumputkeun kumaha wae ge apal karena maksud nama. Kieu justru eta saya ka dieu teh nya ngumpulkeun warga-warga ngomong di hareupeun warga teh dek ngajelaskeun perkara tamu agung nu tos jadi pasalia paham. Tamu agung nu saya maksud di dieu teh nya datangna industri 4.0. Anu hati eta teknologi teh nya nu bakal dirandapan kurang ayeuna bakal leuwih maju ti zaman ayeuna. Saya make perumpamaan tamu agung maksud namanya sangkan warga di dieu teh neangan anu sabenerna kumaha gitu tah. Tapi malakah balukar jadi salah tafsir kumaha ieu teh. Kedah Pak Kades, ai industri 4.0 teh naon? Nya, jol 4.0 wae ai hiji dua ka mana Pak Kades? Kumaha ieu teh? Mohon, siap. Ya kusim kuring dijelaskan ngan rada panjang ya kusim kuring dijelaskan hanya paham sadayana. Tamu agung teh nya punten industri 4.0 teh nyaeta industri anu bakal kumaha itu orang karek abuh deui Pak Kades eueuh soraan ieu teh. Jum kumaha Pak Kades Hapunten. Hapunten kata wisna mah teh. Kades. Aya abah kene abah. Kami keluar sorangan. Tos, tenang. Sanesna tenang. Oh ya sontan. Aya Pak Kades, tadi mati ka kuping Pak Kades. Geuning aya. Jadi kita tadi sim kuring nyareos teka dangu. Muhun Pak Kades teka kuping tadi mah. Kia singkat. Bios panjang lebar geus kabudah ya. Jadi kia singkat nate. Tamu agung atau industri 4.0 teh nyaeta perkembangan teknologi anu leuwih maju di zaman ayeuna. Baheula tetos aya 1.0 nyaeta mesin uap. Teras aya 2.0 nyaeta listrik jeung transportasi publik. 3.0 nyaeta zaman ayeuna, zaman komputerisasi. Oke, aya 4.0 nyaeta zaman serba digital jeung otomatis. Jadi segala-gala teh bakal alus lah gitu. Contohna HP, laptop anu ku ibu-ibu jeung bapak-bapak dipake ayeuna gitu. Eta. Nah, zaman digital jeung zaman otomatis engketenya bakal bisa ngagantikeun di sagala widang gitu. Mun saacana mah serba komputerisasi, engke mah jadi leuwih robotisasi digital. Gitu warga. Paham teu? Oh, paham. Meureun contohna teh ieu nya. Jum teh nu biasana urang ngumpul di balai desa, ayeuna mah bisa ngaliwatan HP. Eta bener. Tapi punten nya Pak Kades. Abi memang teu sapaham jeung paradigma warga di dieu yen tamu agung teh Imam Mahdi. Da abi mah teu kapikiran ka dinya. Tapi abi sapamikiran jeung Pak Kades. Nya ge nya abi teh teu apal yen industri 4.0 teh naon kitu nya.
Tapi Pak Kades ya nya nuku abi resahkeun mah perkara privacy. Di masa depan engke tangtu atunya urang teh moal boga privacy. Sabab sakabeh lumampah jalma bisa ditoong jeung diakses ku sakabeh pihak. Tah, heeh. Kayak kuring mah bisa susulumputan deui atuh. Atuh ke abah tuh bisa ngeureun di budak ABG atuh duh paling geus kasep ieu. Nya pokona mah ku kituna urang teh nolak pisan gitu datangna tamu agung naon eta teh industri 4.0 geuning. Anggur bisa tuh. Yo, dewek ge ngeureun budak ABG dina Facebook jeung Instagram. Bener resep ka ABG nya. Bener. Sare eta bener ngeureun atuh Atuh ke heula nah jadi kaditu kadieu urang balik deui karena pasualan privacy teh ya. Eta kumaha Pak Kades? Mun Usep kesim kuring dijelaskeun dieu deui nya. Jadi kieu urang teh bakal diawasi salila 24 jam ku satelit. Nah, urang kudu sieun coba. Teu kudu sieun, ti lahir urang teh geus diawas ku Gusti. Kan bedana ai Gusti mah kan nutupan aib urang sarerea. Tah lamun perkara nolak industri 4.0 nya urang mah moal bisa nolak atuh. Sabab dunia beuki ka dieu teh apanan beuki maju. Nah, manusia teh diudag ku waktu. Mun manusia teu bisa nutupan jam, teu bisa nuturkeun zaman, atuh bakal katinggaleun. Kapan cek paribahasa ge aya urang teh kudu bisa ngigeulan zaman sangkan teu jadi monyet anu ngagugulung kalapa. Gitu tah. Terus kala kumaha Kang Jepri, kumaha? Hayang ngobrol jeung warga cing baraleguk ngadenge-denge ti teh asa teu nepi tah thinking teu bisa thinking gitu. Mohon sok mangga nyarios Kang Jepri. Sok mangga. Hayang jadi kades nyobaan ieu. Oh. Dang-dan heula. Tong lami-lami Kang Jepri, tong lami-lami. Nya atuh tinggal gaya rek ngomong ge. Codet geus cer. Aya eta Kang asin lah pipi. Geus cerduk. Denge. Dengekeun. Jepri. Lamun nempo kaayaan, urang masih keneh kieu keneh tah masih keneh kieu, masih keneh percaya informasi nu can puguh bener salahna, nu pasuliwet dina media sosial, nu gampang kala aing teh gampang poho kieu. Anu gampang kasulut amarah nalika aya informasi nu beda jeung pamadegan. Urang mah bisa maju, urang bakalan tuh konservatif di dieu, bakalan tulus stuck di dieu. Tinggalin marane mah da geuning kamajuan zaman teh dibarengan oge ku pola pikir tah ku ieu tah uteuk ku pola pikir jelema anu maju salian ti narima perubahan oge kudu narima perbedaan. Dinamika kahirupan sosial bakal terus robah jeung bakal nimbulkeun perbedaan jeung keragaman. Quotes terakhir ti Jepri. Majuna jelema hartina manehna bisa ngungkulan teknologi. Tapi cing cirining majuna jelema nyaeta siap narima perubahan kaberagaman. Hebat Jepri. Alus geuning ngomong nama juga jelema Eli. Eli sigana si Jepri teh. Benar. Eta saur Kang Jepri bener pisan. Kang Jepri periode kapayun nyalonkeun janten kades nya Pak. Aduh. Rek hapus berat eta mah. Sakapeung elingna ge Pak Kades. Baleg. Yang di botol eta nyai-nyai. Ya, ayeuna nya sadayana pas kaluar ti room Zoom meeting ieu nya mulai tatanan deui nya nyiapkeun pola pikir anu positif jeung jembar pikeun yang hareupan zaman anu baris beuki ka dieu teh beuki maju. Bener? Siap? Siap Pak Kades, bener eta bener. Siap Pak Kades. Hatur nuhun Pak Kades. Des tong poho periode
Lanjut. Siap Kang Jepri mohon diantos. Tapi Kang Jepri bener lah nya. Tos atuh kitu mah nya ai tos paraham mah sim kuring di kantor aku sim kuring. Kumargi nya kades mah apanan sibuk. Nya Percanten Pak Kades. Dep, Angga. hatur nuhun nya, hapunten bilih aya salah-salah kecap ti sim kuring. Ditinggalnya. Nuhun Pak Kades, Pak Kades, hatur Nuhun, Pak nuhun. Kades. Hatur nuhun. Nuhun Pak Kades. Kamsahamnida Pak Kades. Tah geuning kitu saurna teh tamu agung teh. Bukituna ayeuna mah mangga arwi kaluar sing tartib tong garandeng. Nuhun. Sok hiji-hijinya. Enggak. Hatur nuhun sip. Nuhun sadayana. Sip. Payung sadarayana tepayung. Budak abi. Parayun. Jangan yo. Kayak tepang di Si Payun dek ulin jeung si Darman. Makalila. Aduh iya kumaha keluar iya Abah iya. Si Abah, iya bah. Eta tah. Mana cep lah mana? Ceta panghandapna ieu gaptek pisan ieu nya boga aki-aki teh. Oh, nuhun jang. Tah gitu. Kala ngacaheula ka Asep we. Nuhun.